Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uli jeung enjing sadayana guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan nu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi katiasa patepang larai dina ieu tepat. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi badi ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajegeun lingkungan sareng awak sorangan sangkeun dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadijinten ku cara anu sehat, bersihan awak atawa ibak, bersihan kuku, nyikat waos anu rutin, eta contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna micen runtah kana tempatna, nyidula di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutupan bahak. Saupama sadiditeun urang ngajaga kebersihan awak, urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kotor. Bersih teh artina bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sakan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadayana, cakap sakitu nu kapihatur pamungkas di abdi bila aya basa nu kirang antep sarana katanapi kecap anu kirang maraha larapna mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun parhatosnana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.